Bismillahirrahmanirrahim. Nggak salib deh. Wayajibu sareng wajib. Naon at-tabyitu metingkeunana niat. Wat ta'yinu sareng nangtukeun fin niyati dina nganiatan puasa. Likulli yaumin pikeun saban-saban poe. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Sadaya dilajengkeun berkah Fatihah kangge anu tadi ngantunkeun buktosna Kang Uliman, pamudah-mudahan anjeunna mautna husnul khotimah, ditampi iman Islamna, dicaangkeun di alam barzakhna, oge disimpen dina sapalih tina patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah nas'aluka Allahumma al-ijabatal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Ancana kitab Sulamut Taufik halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak salib deh. Wayajibu sareng wajib. Naon at-tabyitu
metingkeunana niat wa ta'yinu sareng nangtukeun fin niyati dina nganiatan puasa likul yaumin pikeun saban-saban poe tos sakitu. Iya. Wajib niat dipetingkeun. Wajib niat dipetingkeun, rejeng wajib ditangtukeun, sejak ada bulan Ramadan sapoe sapoeun nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana dhihi sanati lillahi ta'ala naati niat abdi ngalakonan puasana poe enjing nohonan bulan Ramadan wungkul karena pangeran tos. Beres nyarioskeun anu meunang buka nu meunang bocor puasa bulan Ramadan. Salajengna keur jalma anu puasa di bulan Ramadan wayajibu atabyitu wa ta'yinu fin niyati likul yaumin. Pikeun jalma anu puasa wajib metingkeun jeung nangtukeun niat. Wajib metingkeun jeung nangtukeun niat. Metingkeun maksud metingkeun niat dipigawena antara surupanon poe jeung bijil pajar. Ceuk urang mah asal geus ngaliwat magrib asal can subuh menang niat di dinya. Tas magrib niat menang ngan urang mah galibna tas isya tas tarawehnya. Tas taraweh sote pedah we bisi poho ari bareng mah jeung batur puguh-puguh poho ge nawa itu itu macan naon oh niat kitu ta maksudna nya pangna dibarengkeun di dinya teh. Tangtukeun peutingkeun niat teh. Wa ta'yinu jeung nangtukeun tangtukeun niatna maksud nangtukeun niat teh puasa na puasa fardu likul yaumin pikeun saban-saban poe nu geus galib ari niat teh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati
fardu lillahi ta'ala. Baheula dina sapinah mah ditambahan nu lengkapna teh lain nu lengkapna bari nu afdalna imanan wahtisaban. Tapi masih henteu ge. Jadi komo eta mangan saukur 8 niatnya. Urang sok Ramadana sok Ramadoni. Lamun Ramadana hadihis sanata. Lamun Ramadoni hadihis sanati. Rek Ramadona hadihis sanati pek wae da eta mah lain niat ieu tapi lapat niat dibaca na sunat teu dibaca teu mantap jadi teu disebut niat ngan urang magalib we jeung deui apal kana naon apal kana pasunatan dibaca nawaitu sauma godin sauma nya sod eta teh sadenge-denge nawaitu sauma ari sauma mah naon atuh sauma mun bade dibacanya ulah sauma sod eta teh ari sod dipatahkeun dibaca kumaha sod patah so piraku sod patah sa nya sauma nya bilih bade dibaca nawaitu sauma godin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati tah lamun bade Ramadana hadhis sanata eta mah lamun ditingali tina segi tarkib tina segi baris ilmu barisnya ilmu nahwu kumacana orang mah Ramadana tapi hadis sanati pek wae nyangan pek wae teu dorakan teu jadi nganu penting nama nu dina hate teh lain berarti kan orang masuk ngaretegnya dina hate teh komo sakapeung mah sok dibacakeun niat abdi puasa poe isu bulan Ramadan tahun ieu ari dina Arabna eueuh sapoeun ari dina hartena jadi aya anu biasa anu baheula keur diniah nih baheula keur diniah niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah taala kitu tah dina hate teh kitu meureun nya tah ngan peda nu janten niat nama sanes dina hate atawa diucapkeun ngareteg macakeun nu eta dina hate teh niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tahun ieu fardu karena Allah taala sanes kareteg eta nya niat mah tapi urang boga maksud yen isuk teh urang rek puasa da sanajan ayeuna norolang niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan tapi teu boga pamaksudan isuk rek puasa teu disebut niat dan niat mah ayana dina hate ngan keur ngabantu tujuan urang masuk dibantuan ku kereteg da ku ngretegna urang ge ari teu bari malaweung ngretegna tapi nya niat abdi puasa dina hate nya niat abdi puasa poe isuk bulan Ramadan pasti urang teh boga pamaksudan isuk teh rek puasa sanajan asli niat mah sanes keretegna ngan kereteg eta ngabantuan pamaksudan urang mangga wae nu geus biasa nya ulah ayeuna mah moal ngareteg ngamaksud we hese ieu teh da urang biasa nu ngareteg sok we ngareteg da ku ngareteg eta ge urang boga pamaksudan asalkeun ulah bari malaweung malaweung teh kumaha kulantaran geus biasa urang matas tarawih teh nawaitu samogodin anu daid niat abdi puasa poe isuk nepikakeun bari malaweung ge norolang we apal-apal fardu lillahi taala geus beres geuning niat teh bari malaweung urang teh teu jadi niat kitu mah nya sanajan maca nawaitu sauma godin sanajan dina hate ngretek tapi urang teu boga pamaksudan apal-apal fardu lillahi taala geus beres nih niat teh eta teu jadi niat kitu anger niat mah kudu gaduh pamaksudan mantap keur macakeun atawa keur ngretegeun lamun sok ngreteg teh ama niat puasa teh sing fokusnya bahwa urang teh isuk boga tujuan rek
puasa bari puasana puasa pardu lamun dina kreteg mah pardu karena Allah Ta'ala nya. Jadi PR keur urang mah sing fokus keur niatna nya ulah bari malaweung. Ta eta tabyid teh meutingkeun takyin nangtukeun bahwa puasa urang teh puasa pardu. Mantap ning kolot ka budak keur sahur teh geus niat can sok guot gara niat cenah. Keur sahur teh nya bakating ku naon? Bakating ku niat wajib dipetingkeun. Maksud dipetingkeun teh ayana antara surupanon poe nepi ka bijil pajar sidik ceuk urang mah sabada magrib sameme subuhnya. Imsak bisa keneh niat. Dari imsak mah masih keneh bisa dahar sebenarnya mah ngan ulah ngahajakeun nya. Da batasan kudu puasa teh subuh nya. Ngan geus Allahu Akbar aduh kagok nginum ulah eta mah batal nya. Ari kakara imsak ngerepkeun kolak sagelas deui mah bisa eta mah nya. Ari imsak teh jaga-jaga bisi urang kasubuhan mantak dibere jarak 10 menit. Ta 10 menit eta teh jang nginum mun can nginum, jang maratkeun dahar mun kagok sahuap deui nya, jang udud mun sok ududnya lumayan ta 10 menit nya. Ngan ulah diarepkeun 10 menit atuh 5 menit dina arekna ge. Ngan ari urang mah guat-guat geus imsak nya. Padahal mah masih keneh bisa ngan ngahaja kolot mah nitah kitu teh supaya urang teh apik. Jadi pas datang subuh teh urang teh geus naon deung? Geus teu dahar, geus teu nginum, ceuhil geus eueuh da geus ngosok huntu nya. Dalamun teh mah dahar keneh 30 menit deui meme subuh atuh pas subuh teh masih keneh loba ceuhil dicolekan ku tungtung letah beureun bisi kitu nya mantak di urang mah diayakeun imsak. Ari imsak teh hartosna teh nyengker ngeker eureun dahar eureun nginum jang menghadapi puasa. Salit deui pa amma tabyitu fahuwa iqa'un niyati baina akhiril gurubi wa awali tulu'il fajri. Tah ieu mah tadi maksud meutingkeun niat teh aya antara surupanan poe jeung bijil pajar sidik teges nama antara maghrib jeung subuh. Atuh pa in koronat ahaduhuma ausaka indaha fil muqaronati lam yakfi. Lamun teh niat kela urang teh niat teh tadi teh kaburu adan tawah henteu nya niat teh urang teh tadi teh poho deui niat mah duka kaburu adan duka henteu. Berarti henteu eta terjadi niat kitu nya. Abina-bina teuing atau niat pas rek subuh nya. Atawa urang mah hayang ngaheulakeun niat pas maghrib teh langsung niat kela urang teh niat teh bareng jeung maghrib atawa henteu. Tah eta terjadi niatna. Jang jaga-jaga mah atuh ulah niat maghrib ulah niat subuh nu biasa we atuh isya nya atawa tengah peuting. Ausaka naharon hal nawalailan atawa geus beurang kela ari tadi teh peuting teh niat teh urang teh nya. Tah eta teh henteu nya. Teu niat wayahna puasana tuluykeun ngan pedah wajib qada nya. Urang mah peutingna teu niat rek dahar we doraka nya doraka teu puasa nya doraka ngabatalan kitu nya doraka dahar. Besok aya sabulan dijaga. Ta eta niatnya. Wa amat ta'yin fahuwa ayu ayinal manwiya min fardin ka Ramadana. Ari nangtukeun mah nya eta nangtukeun puasa parduna sapertikeun anu tadi nya. Ta eta kumaha lamun niat puasa teh niat namangan pedah henteu ta'yin henteu ngamaksud puasa pardu. Ngamaksud puasa mah poe isuk ngan teu ngamaksud puasana teh pardu eta oge sami teu cukup. Mantak pardu teh urang mah
diajarkeun fardu karena Allah Ta'ala. Eta teh keur ngahadirkeun farduna. Teu beda we sapertikeun dina salatnya. Likulli yaumin niatna teh sapoeun naon sababna li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Sabab eta teh tiap poe ibadah anu mencil anu terpisah. Puasa poe ayeuna teu nyambung jeung poe isuk da kahalangan ku buka, kahalangan ku dahar. Kumaha lamun niatna disakalikeun sok pening baheula mah di papatahan nawaitu sauma syahri romdoni kulihi gitu baheula ning sok cenah baca ieu niat nu hiji niatna teh nawaitu sauma godin nu hiji nawaitu sauma syahri jadi dua niat teh jang naon dua jang jaga-jaga bisi aya poe anu poho menang gitu niat dua. Tah kumaha mun kitu ya wang bacanya kagok da. Falau nawa lailata awali ramadana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Lamun aya jalma niat puasana teh sabulaneun jiga nu bieu nya ya naon nawaitu sauma syahri tah kumaha tamun aya nu kitu lam yakfi li ghairil yaumil awal maka niat eta teu jadi kajaba poe anu kahiji mun ayeuna niatna poe non malam Salasa teh nu jadi teh jang poe Salasa wungkul akur we jiga nawaitu sauma godin teu jadi sabulaneun nya anger we jadi nama sapoeun menurut madhab Imam Syafi'i. Ngan aya madhab Imam nu sanes mah kenging sabulaneun ngan urang kudu pinah madhab heula kitu nya. Cenah bade dibaca mangga wae ya mangga wae ngan secara aturan Imam Syafi'i mah lamun niat puasa sabulaneun maka nu jadina teh sapoeun poe nu mana poe anu peutingna niat di dieu lam yakfi li ghairil yaumil awwali teu cukup alias teu jadi kecuali poean anu kahiji poean anu peutingna niat. Eta madhab Imam Syafi'i madhab urangnya. Titik wa yajibu al imsaku tosnya kantun nyarioskeun ongkoh puasana teu diitung tapi puasana kudu dituluykeun nya. Jadi henteu satiap geus batal puasa bisa terus dahar henteu nya. Geus batal ieu urang mah tadi dipaksa ku babaturan dituluykeun dahar teu bisa kitu. Engke kantun kawajiban ngeker atawa nuluykeun puasa ngan status puasa urang batal tapi kudu dituluykeun puasana. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizki